Woi, lumayan halus kali. Jual man, jual. Payu gocap ya mah. Sugan payu lah orang nangan jelema orang jual. Halus kayaknya. Heeh. Kayak sugan aya baru itu. Sugan aya barudak orang jual. Gas. Jeung rokok, payu gocap mah. Atau enggak jeung rokok kopinya. Lumayan. Tuh, Mang. Itu si Didin. Si Didin euy. Orang tawarkan ke celana sugan payu Aduh, si anjing ieu simet lain asa ngajungkuk kieu ieu mah ieu. Simet gitu udah ngalah simet teh. Aduh, si anjing batu disangka simet. Bae jelema euy. Keur naon maneh Din? Kalah kikituan. Ai maneh kaos budak kalah gogoleranna taneuh. Heuh, mang teh ngalah simet niat mah. Ai kalah menang bata kira tuh aduh. Power butuh teh ieu bata. Ah, rupa-rupa pisan maneh mah Din. Geus udang-udang aya perlu urang ya. Heeh. Buru, udang heula. Aya naon atuh di meuni jeung titah udang keur geunah gugulutikan. Aya perlu bisnis. Oh, aya perlu naon ya naon? Aya bisnis aya yuk. Aya bisnis. Bisnis Naon? Ieu aya naon? Asara leuwah ieu naon itu. Barang bagus. Iya Din euy, urang boga calana ieu maneh daripada make calana butut bari pondok mah mending ieu beuli. Produk luar Din ieu asli barang luar ieu mah. Moal aya di toko urang mah. Cing kene nempo ah. Kade nying produk luar Korea ti Thailand ieu ah. Moal ngecewakeun barang mah aing tara meuli. Barang loakan ieu bar asli toko produk luar tuh. Atuh eta merekna Tempo. Ayeuna meuli teh kudu barang nu alus atuh. Iya mah Tempo. Jabatu geus urut beubeur ieu mah ah. Nah kieu. Make urang, urut make. Heeh Din, aku mah adek wae calana itu teh. Baiklah gocap ngan hampura euy. Ya urut siat saeutik baiklah da moal nanaon. Susuh we. Cing bener atuh cing. Ah heueuh minusna ge ieu mah kacau. Aduh. Boa sia ieu henteu busiat nu gede henteu ieu. Kur saeutik kungkul. Saeutik pira we. Ah, kang rugi ieu nyeuseuna ge kudu ku 7 rupa meureun sabuna oge ieu mah. Hayang sabaraha cing ieu ngadenge minusna loba pisan pang-pang mah ieu. Kieu we harga dulur urang mah Din, peda we ka maneh ieu mah. Kembali gocap eta kok. Nah, mana sok gegabah mah harga calana teh murah-murah teuing 75 adek mah. Ah, sudi teuing mahal gocap mah. Boga ge 20.000, bari 20.000 ge deuk muka heula cengcrengan. Jadi kieu mah tuh eueuh teu boga. Jaba urut busiat di nyeta, bingung na teh aing mah. Meulina oge calana kieu mah. Bingung ah komo urut busiat mah mung ah. Geus ibadah geus murah pisan atuh harga dulur gocap lah bae tah. Kagok we mah ka maneh gocap. Nying sudi teuing. Tuh komo sigi cabean anjing sudi ah. Ceceuh. Mung sok we 20.000 jadi ngan pangeseukeun ada ka mung gitu. Goblok. Calana aing ning kusaha nu mawa aing neneangan teh tadi. Hek eta dina calana teh kudek mawa bari aya siki cabean di jarona teh. Beuh. Ayeuna rek nangan ka mana? Coba urang siki. Duh. Pusing. Jika aya nguruang riung, buaker jual beli calana aing itu. Ah, sampeurkeun ku aing. Naon ieu mah calana aing. Tuh, da bener ieu. Tuh, aya si kecabean cek aing tadi aing rek ngising di ditu. Nah, eta mah calana aing karek kedua kali make eta mah sok tutudinganan. Calana aing ti mana ieu? Urang ieu mah puguh tuh. Beberna ge coklat ieu tuh. Mang teu percaya tadi tuh. Tolong eta si cabe nya. Ieu coba rek diameu bae. Nying heueuh. Ih, nu urang ti mana gagabah? Heueuh teuing aing teh apa? Eta ge ditawaran tadi teh ku si Mang ieu nu duaan. Ieu pelong nepi ka make karung kieu, Mang. Ieu meunang nyokotek teuing ti saung saha ieu pokona mah karungan dipake daripada diulutut. Burung kemana-mana takutnya. Urang keur cicing keur ngalah eta ngalah cimeut tadi teh. Jeung aya busiatan bari nawarkeun 50 bari aya busiatan di amungan bau ah.
Embung ditawar salawe teh kumang teh. Adiekeun dan alai ieu mah. Akuanan. Karek 2 kali make ieu teh calana teh. Dengan akuanan menang maling segala. Kieu we ayeuna mah pada lila mah tebus we ieu calana lah sok sabaraha. Oke, wani nebus mah. Wani nembus ku aing nibikeun. Oh, dibikeun Teu wani calana tebus mah. mah. Ku aing jual ka batur. Bayalah eta calana ku urang mah tebus 150 nya. Ieu daripada kieu di ulu tuh henteu di calana tuh iki ku karung. Aduh, bari jauh keneh. Sok tebus ayeuna bae 150. Nah, 150.000 si Mang ieu ge nawar salawe teu dibikeun. Ieu we daek 50 kop henteu mah moal. Anjing nasi untuk sok gagabah. Itu ditawar 150.000. Dibikeun 50 ti mana judulna? Cenah ari maneh. Sok we ayeuna mah meh beres. Daek we 50.000 sok ieu salana dibikeun. Henteu mah moal da si Mang ieu nawar salawe. Geus lah bae deukeun 50. Ieu urang dibayar 50 daripada ditaranyang aing balik. Ieu. Duh, bingung aing nya. Ieu jelema kunara naon nya. Parilag gitu. Meureun parilag mah ongkoh nawarkeun, ongkoh dikabaturkeun lieur. Tungtungna mah. Bodoh. Ditawar ku aing pego. Hayang gocap. Aduh. Aduh kela ieu teu kait aing. Pokona mah. Duh, balik deui calana ieu bisa di calana deui nya. Bararodo. Ampun. Alah Mang, hampura nya. Heeh. Deui dicokot deui geuning bae bari calanana ge aya cabean. Heeh nya tah geuleung nya. Hampura pisahnya Mang. Heeh, siap. Ayo balik ah. Bae balik ah. Coba urang ke rokoknya. Heeh, sok. Anjir, kacida abong jelema. Bodoh anjir.